Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih dina surat Yunus ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana jeung henteu bukti saha asalna tadina annasu kabeh jalma-jalma ila umatan kajaba pirang-pirang umat wahidatan anu sahiji. Da tadi nama sadayana ge agamana Islam, ibadahna ka Gusti Allah nu hiji, nyaeta la ilaha illallah Adam Nabiullah, la ilaha illallah Nuh Nabiullah, teras duy ka la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sami sadayana ge tauhidna kapungkur nama. Fahtalapu mangka tuluy ikhtilaf di antara jama-jama tiraha ageungna ikhtilaf teh tingawitan Nabi Nuh alaihi salam seueur anu kagoda ku setan, kapangaruhan ku nafsu dirina, kapangaruhan ku kedengkian, sehingga ikhtilaf aya anu tetep ngagem kana fitrahna agama Allah, tegasna agama Islam duy ka ayeuna, aya anu kagoda ku setan. Saterasna walaula kalimatun, jeung lamun teu aya kalimatun kalimat keputusan, sabakot nu ti heula mirrobika ti pangeran anjeun Muhammad, lako dia pastina diputuskeun dikodokeun ku Allah ayeuna keneh. Contona misalna nu berbuat jahat, nu nyieun dosa pecanghu bisul, aya anu dengki langsung badana arateu eta langsung ayeuna keneh siksaanana, atawa gelepek langsung pisan atawa langsung maot, eta laku dia tangtuna ayeuna keneh di dunya keneh dibikeun eta siksaan. Tapi Allah mah teu, maha welas maha asih, ditangguhkeun di bainahum di antara marenehanana, nu berdosa jeung nu teu berdosa oge, nu iman jeung anu ingkar, ditangguhkeun ku Allah, teu katingali ditutupan kaaiban urang, kaaiban dosa urang ku Allah ditutupan. Maka lamun boga dosa teu kedah dibeja-beja ka batur, Allah ge tos nutupan, urang makantun tobatna. Fima fihi tina naon perkara fihi anu eta sima perkara tegasna yahtalipun diperselisihkan. Jadi eta perselisihan teh sadayana oge ditangguhkeun ganjaran jeung pahalana ku Allah Subhanahu wa taala dugi ka kenging hidayah upami hidayahna dipilarian ku urang sadayana. Saterasna wayakuluna jeung nyararita jalma-jalma kafir atawa musyrikin, laula unzila alaihi nah teu diturunkeun alaihi ka Kangjeng Nabi Muhammad cenah ayatun ayat-ayat tegasna mukjizat mir rabbihi ti pangeran nana Kangjeng Nabi Muhammad. Jadi teu diturunkeun secara indrawi, misalkan tongkat jadi ular membelah lautan atau onta keluar tina batu. Da Rasulullah mah mukjizatna nyaeta Quran ieu dugi ka yaumul kiamah langgeng tiasa diaos ku urang. Ieu teh mukjizat. Tapi umat-umat kafir mah nyebutna naha cenah teu diturunkeun Kangjeng Nabi Muhammad ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukjizat. Tah eta kabodohanna umat jahiliyah waktos harita. Fakul mangka jawab ku anjeun Muhammad, innamal ghaibu lillahi, sanyana ari perkara gaib anu teu katingali tegasna mukjizat lillahi eta tetep kagungan Allah, nu ngersakakeunana Allah. Jadi karomah mukjizat maunah eta sana oge pangersaning Allah teu kedah diteangan maunah atawa karomah mah. Hidayah we ku urang kedah dipilarian mah supaya tiasa taat ibadah. Insyaallah maunah oge turun nyalira. Pangtadiru mangka kudu intijar anjeun kabeh. Inni ma'akum, intijar teh menunggu, nungguan. Inni ma'akum sanyana ari kami ma'akum sartana anjeun minal muhtadirin kalebet jalma-jalma anu muhtadirin anu intijar anu menunggu naon yaumal kiamah
baik itu kiamah kubro, kiamah anu besar-besaran, atau kiamah sugro tegesna kematian. Jadi urang sadayana teh ibadah ke Allah teh bari nungguan ajal orang datang da sakedeung deui duka iraha, duka isuk, duka pageto sadayana oge kersaning Allah. Sapanjang-panjang nage umat Rasulullah mah 60-70, mangka teu lila di dunia teh urang teh tibang nungguan waktu kiamah kiamah kubro atau kiamah sugro. Kiamah sugro teh tegasna kematian. Jadi mudah-mudahan sabari nungguan waktosna kiamat teh urang teh tiasa taat ibadah, nebihan tina pamungkaran, nebihan tina perdosaan, kalian insyaallah hidayah turun ke urang sadayana, langgeng dugi ka mautna iman Islam kacanak maut ku urang sadayana anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barakallahu li wa lakum. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.